Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Berat orang TS 2 tahun tuh cager-cager buka penyakit berat itu Penyakit naon teh? cek batur masana ieu teh penyakit hapur besi berat duh kumahanya Montong sedih atuh teh. Angguran mah alhamdulillah di dinya. alhamdulillah aing teh daek moror tiap peuting kahe arateu aing tiap peuting Ai di dinya. Sok tara paham ye. Batur mah nepikeun ka guguru, nepikeun ka puasa teh. naon teh Hayang boga hapur beusi. Batur mah. nah mana jangan mau puas ka urang teh aing mah hayang cager aing hapur besi Nyaho. Nyaho orang oge ngan ceuk urang mah naon sia sok lamun hapur besi kitu montong diubaran. Nyaho teh. ngahina sih ngahina Lain ngahina anjir. meledek sih mah Di dinya apa teh anu nyekel terminal Banjarsari? heeh naon gitu Eta teh anjir bisa nyekel terminal teh boga hapur besi. Teuterak di kadek oge boga hapur besi maksudnya. mana mah juga mau puas ka aing sia teh di akur-akur jeung nyekel terminal naon hubunganna besi naon sia teh Sa nu mu. ieu mah ngaranna hapur besi kahe hapur besi ngaranna sia teh naha Urang ge nyaho hapur besi. heeh naon gitu sia maneh Eta diubaran pernah diubaran. ngaledek maneh ka aing teh Lain aing nanya ieu. Eta pernah diubaran can? pernah naon gitu Cager teh. teu Daripada cager. saya nyusirin aing saya nyusirin orang nyusirin maneh sia siapa nyusirin sia ka aing nah sia Daripada cek aing ge diubaran teh cager. mana yang mau puas ka aing sia jangan mau puas ka aing sia teh naon atau aing boga hapur besi Nya. hapur Teu atoh aing mah aya seuri we urang ngali bobengetan di dinya. nah sia bungutan aing naon pikir bungut aing naon sia Aing sok. mana yang mau puas pada aing boga hapur besi sia rasakeun kumaneh ya aing teh tiap puting teh daek molor ke head sia karseuri sia mah aing cager aing sia teh nah Ya, ayekeun. Dinya pernah diubaran eta hapur. heeh Pernah. heeh Teuterak diubar. teu derak Komo ku bedog. Nya, cek aing mah geus teu kudu Masalah diubaran. make we kabur aing amek. Mun teu init ayeuna init sia. Diheldan ku aing sia mah. Keher sia kasusut nyusuringan aing. Eureun sarina sia. Ku aing sia. Sok sia balik deui ku aing teke sia diheldan ku aing balik deui. Goblok. Aing serius-serius ka nyusirikeun. Naon deui sia naon deui? Naon deui sia ka nyusirikeun? Omat. Nah. Montong diubaran mending nyekel terminal Banjarsari cai aing mah. Boga hapur besi. Ku aing ini goblok. Ini mah sia. Lain bi ai jang ubar darah rendah naon nya euy nya? Wajikan darah rendah euy. Ku cidu bari geura Dikumahakeun. cidukeun ngana beungeut majikan. Nya heueuh atuh. Pasti langsung naik darahna. Anjir bi aing geus bisa wae anjir. Saha ge emosi bi gara-gara diciduhan banget tuh ai bibi. Itu kan heuh bibi bener kan? Nya, benar ya guys ya, benar nama. Kan bibi rada ngagiclek sirah eta cek aing. Parah aing bi aing ieu. Ampun teuing. Jana kamari apel mana diusir kolotna cenah. Nya euy. Anggar anjir teu kaopo ka bogoh ai maneh. Kasus naon deh? Pan tadi nama hayang siga batur nih, apel teh barang bawa nih. Hanya terus? Batur masuk mau martabak nih, nasi goreng. Mana? Ada orang mah rumah sate gunung nih. Mau cau we nu aya. Nah, mau cau anjir. Diusir. Matre tama kolotna. Cek aing mau putuskeun anjir awe kitu mah olo-olo teuing. Lain matre da cek urang mah eta mah. Nah, awana tuh? Kan urang teh mau cau. Kan tadi nama kagok nih cau hungkul mah. Bawa we jeung tangkalna ku urang teh sakalian. Anjing. Ya omongan ieu si Saremo. Dipanggul ku sia jeung tangkalna ka itu. Ka imahna. Boa ebah. Parah anjing Saremo ieu. Ampun teuing. Ya. Cek aing mah eta mah nya, cek aing mah lain masalah kolotna, matre lain heueuh.
Terus lain masalahna eta maneh mawa cau ka imahna jeung tangkalna lain. Sa kabohona teh si Mary lain. Hah? Ya, si Mary mah cek aing mah bapana teh nya urang wau da jeung bapana. Teresepkeun kana cau. Heuh, resepna kana salak. Tah engke maneh lamun isuk apel deui nya kulantaran kamari dicarekan aja ngolona pangmoakeun salak ku maneh. Jeung tangkalna bawa. Oh. Oke, marek atuh ah. Heeh. Salaknya. Salak. Babukeun anjeun ngatongkong maneh. Jai, antar tuang servis yuk bibi. Naon di bi? HP bibi ngadat deh itu parem. Nah hoream bi jauh, kapang poli nu deket. Biasa namun aya nu polis sok aya nu nyerpis bi. Embung bisa baki rusak, lapang poli masuk aya nu nyemes. Tinggal di blok we ku bibi. Heuh ya Jai. Nya Brad aya we coba jeung gogodana rumah tangga. Emang kunaon euy? Bayangkeun ku didinya urang melan anak pamajikan bisi teu dahar. Gawe beurang puting, suku dijieun hulu dijieun suku, banting tulang, beuteung dijieun buntut dijieun beuteung. Pamajikan teu narimakeun. Laki tong waka panjang teuing. Eta naon make jeung buntut dijieun beuteung dijieun buntut maksudna kumaha eta didinya buntutan kumaha? Da apa didinya urang buntutan? Astagfirullahaladzim. Orang teu boga baturan monyet henteu, orang teu percaya saeutik ge. Aya ieu naon tadi hareup? Anjing. Parah aya ieu. Nu kitu mah lain buntut, kosim. Ya, anu kitu mah teh babagum. Nu kitu mah nyaho teu pepeng nu kitu teh. Parah anjir ieu buntut cenah. Ai si kosim anjir. Parah. Mo, bibi teh asa teh ngarenah awak sia ieu teh Alah, gerakan dokter tuh bi, jika tutuluyan. Geus tadi da padahal. Kumaha cenah cek dokter? Iya, infeksi saluran keuangan cenah cek dokter teh. Sarua urang ge pubi. Ieu panon rada sisit cah. Terus kumaha cenah cek dokter eta maneh? Cenah cek dokter teh gangguan mata pencarian cenah bi. Ayeuna dinya stanur Geus Brad, kali ngagemuk jeung nyemprot. Ngan eta bingung euy, neangan obat semprotna. Jeung bingung loba atuh anjir. Tah di warung ge si Due aya atuh. Kapan eta panyakitna geuning zaman ayeuna mah Brad? Orang coklat, ganas eta Brad. Gitu. Tuh bisa deh ku obat biasa euy. Kuduna mah Brad, sigana ku obatna ku obat stroberi jeung vanila euy. Nu ampuh mah. Lain kela anjir. Ai didinya neangan naon anjir. Neangan susu UHT atau neangan jang wereng anjir. Nah jadi mengkol kainya anjir. Ampun teuing saroceng. Parah anjir. Pan wereng tadi oge judulna oge wereng coklat. Maksudna meureun lain wereng coklat stroberi jeung vanila lain, Ceng. Parah anjir si Aceng lagi celekna. Ampun teuing. Lain bi, ieu teh urang teh aya acara reunian. Ngonang teh biasana masuk aya 100. Tapi cara datang kabeh bi, nu datang kadang-kadang 10 urang. Tak kumaha carana bi supaya datang kabeh bi? Gampang gitu mah. Yo, tahan napas we sak jam mah. Jamin. Eta durung nu jauh oge pasti daratang, komo tatangga nya terabul geura. Atuh modar aing. Pae, set pae, ai set kumaha teh? Alus ge pae.